jawaban sanad ilmunya jelas. Coba lamun urang ku guru tentang ilmu tina Google, kumaha ketika urang ditanya ke ku Allah di alam akhirat, naudzubillah min. Yo bersihkeun ibu tina kabodohan. Budak laletik yo jurungkeun ka ustad, eta ustad ripuh ibu pagahan budak leutik nu hiji di pagahan nu saparo gegelutah bae. Cak ustad nanti alif jabar a alif jare i alif ase u a i u aya nu lehoan segala macam. Itu bea pan hordeng imah ustad ge pake nyusut leho. Kadang-kadang cangkeng ustad katumbuh pan bener tuh. Ieu ilmu hadirin sadayana eta urang pandina ibadah kudu make ilmu ibu. Ulah mun teu make ilmu salah lagam mege bisa acak-acakan. Oke. Seperti urang takbiratul ihramna jika lagam adzan. Sholli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adzan imam lillahi ta'ala cekurang Allahu akbar. Cek masyarakat ulah gerak ke masjid ka karak adan. Orang geus takbiratul ihram komo lamun urang salat jiga abri eta abri lamun baris teh kuat. Siap. Gerak. Komo palebah ngahormat bendera. Kepada. Sang saka merah putih hormat angkat senjata. Gerak. Jajal eta abri salat di lemburna jadi imam salat maghrib. Lagamna kitu bae. Makmum diburi nu deuk berjamaah 20. Ceuk manehna usalli. Eta nu 8 pingsan ngajengkang. Sangkilang usallina bener tapi salah lagapan makmum beak bener tah. Ieu kakarak salah lagam komo urang lamun teu nyaho kana ilmu agama. Ya Allah ya Rabbi baheula aya di Karawang 5 jelema asup ka jero masjid deuk berjamaah. Ngadaguan kiai teu daek datang keneh ayeuna nu pamuda kahareup. Usalli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adzan imam lillahi ta'ala Allahu akbar endah keneh tah. Doa iftitahna endah keneh, ta'awudna endah keneh, Fatihahna endah keneh. Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cek makmum amin. Lantaran eta imam telok ngaji, makmum telok ngaji cek imam maca naon ieu geus amin. Ja biasana ge Pak Ustad masok maca susuratan maca naon dia aing hafid. Barang kumahna inget Yasin poe ge bae. Tah ieu berarti imam bodoh teh nyaho kana kaidah fikih man amma fal yukhafif. Sahabat jelema anu salat kudu enteng ulah kebal-kebal. Cek Rasul idza amma ahadukum falyuhaffif. Apabila Anda kalian salat jadi imam ulah kebal-kebal. Maca Yasin dina surat Maghrib teu kawarid di Rasul ieu mah Yasin di empat lantaran bodoh telok ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Eta makmum barang ada imam maca Yasin paeh ieu mah. Salat nu model kieu mah geusna ge jam 10 peuting. Lajuna mah ceuk makmum paeh tinggal paeh lah sugan sahid ai paeh keur salat. Dasar dia imam edan cenah. Ceuk naha teh na diteruskeun ku imam wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cek makmum amin. Cek eta nu pamuda pan aing masarokat amin 2 kali ya biasa lagi Abah Haji mangan ukur sakali. Waduh aing ngagicrak tina mustaqim kana sirata deui mantakan gawak lasok legeg hayang Yasin teu kaempat. Gantilah cenah ku alam taro, ganti ku alam taro. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cek makmum amin. Cek eta imam nu bodoh moal eta. Pasti nama aing waladdallin deui bae. Engke budak lajina mah amin deui akhirna malik ta imam nu bodoh teh kabur. Hai makmum. Cak nu kolot aya naon? Atuh coba aing bejaan ka aing waladdallin deui sari amin deui kira beres aya urang salat. Laju cak nu kolot dia mah telok ngaji ieu kiai pabalatak ustad ngabadag teh kudu
ngabejaan ya aya Pak Imam poho urang maca subhan eta ge kan maca subhanallah lamun bari niat ngabejaan aya nu ngabatalkeun kumaha tempat abahna ge ngomong laju aya tiluan deui nu tacan ngomong kalah sering tanya hari urang batal henteu nya henteu urang mah jatuh ngomong iya rajin sholat kabeh hadirin sadaya kunaon gara-gara eueuh panganyaho karena ilmu agama khususna karena ilmu tentang sholat karena pembatalan sholat naudzubillah min geus beda beh ibu jelema bodoh jeung jelema nu nyaho ceuk Allah ge pandina Al-Qur'an hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal huruf istifham ingkari berarti bimakna nafi hal yastawil ladzina ya'lamuna mual sarwa jalma-jalma anu nyaho wal ladzina la ya'lamun jeung jalma-jalma anu teu nyaho. Jadi jelema nu nyaho jeung jelema anu teu nyaho pasti beda. Nu nyaho kana ilmu agama seperti ustad para kiai mantak beda jeung urang. Kiai mah loba ilmuna santri mah ilmu agamana jeung ustad pohara urang mah bodoh. Mantak dina diungna ge beda, dina pakaianna ge beda, dina sampingna ge beda. Eta keur nguji panghasilanna urang ulah sirik ja ilmuna ge beda. Dina bag-bagan agama ulah muna dina bag-bagan ilmu agama ibu eta urang lamun teu nyaho kana bag-bagan ilmuna kana bag-bagan rokok bege bisa bahaya baheula di Paneglang aya nu kasemahan urang Jakarta eta urang Jakarta ngarokok lisong warnana coklat hampir sagede indung suku haju cek urang Jakarta bapak mau nyobain mau ngarokok eta urang Paneglang ngeunah karasa nanya ka urang Jakarta dari mana ini belinya di Jakarta banyak di emperan juga barang manehna ka Jakarta balik di Kalideres di emperan kan loba tukang petasan warnana coklat sarua bae pajar rokok lisong beureum langsung ku manehna dideugetan beli rokok lisong ya bukan pae ini mah petasan jeung aing rokok-rokok dia itu orang Paneglang bapak lamun geus meuli eta sok maksa berapa harganya 5.000 bungkus 10 datang ka imah main maghrib beres salat maghrib dikulerkeun rokok dina meja ceuk anakna naon bah neuk nyieun petasan ngarokok dia sok teu nyahoanan umpamana teh mah bahaya palitan rokok mahal mah aya palitan dia dikieu beku bapana hai seneutkeun atuh ge cenah sebut abah ruksak rokok ngeunah dia ieu mah tah ieu teu nyaho kana rokok lisong petasan ku beda warnana coklat pajar rokok akhirna mah ku anak daripada cabok seuneut bae pae lah rajit tinggal rajit disebut abah diseunut curucus coba petasan dia mah ulah ganeng ya maksa beta kolek barang kurucus asup kan loba disedot kumaha kabesekan pancis pancing eta mah euy bakona banget ya rokok mahal ieu barang kebal kebol bledah rajit sumutna sakitu bodoh kana rokok lisong petasan dianggap rokok di dunia keneh sumutna rajit homo urang bodoh kana bag-bagan agama lain bae di dunia tapi di alam akhirat bakal bahaya anu pedih naudzubillah min sok aya nu ngomong kieu lah jadi boga ilmu ge loba anu loba cenah nu boga ilmu ge ngalakukeun haram eta mah jiga bae cenah leumpang dina nu poek mau obor nincak tai atuh lumayan keneh Pak ngan ukur suku doang nu korban tapi jajal urang leumpang dina nu poek teu mawa obor nincak urang suku nu bieu-bieu cak urang pais tatai baju pan dicak kalau kuleungeun bieu nama bieu tai tapi keusrakna keusrak pais urut rajaban tapi pan suku teu bisa ngambean leungeun teu bisa ngambean kurang panasaran keneh bae diambuan ku irung gancang teuing atuh kena kana irung cek aing ge tai ieu pan gara-gara leumpang dina nu poek teu mawa obor nu korban tilu suku nincak ai leungeun nyakel tai
irung kena tapi jajal urang lempang dina nu poek hadirin sadayana mawa obor beli nincak nu biye di oboran oh tai nu korban ngan ukul suku begitupun urang dina ilmu agama urang nyaho nu wajib urang nyaho nu sunnah urang nyaho nu makruh urang nyaho nu haram tapi ngalaksanakeun urang kanu haram sadar ya Allah abdi atas nyaho tapi abdi ngalaksanakeun hampura ya Allah paling dorakana sakitu-sakituna tapi ketika urang bodoh na lain bodoh maktur ya ustad jeung kiai geus pabalata lampah nu haram bisa berlipat-lipat dorakana naudzubillah min ayeuna hadirin sadayana bersihkeun urang tina kabodohan ja urang rumasa hirup di alam dunia dititah ibadah ku Allah subhanahu wa ta'ala dititah bersih hadirin sadayana janu dijamin bakal bahagia ma ibu lain jelema nu imahna gedong lain jelema anu jabatana luhur lain jelema anu mobilna mewah lain jelema anu duitna miliar tapi jalma anu dijamin kebahagiaan ku Allah di dunia jeung di alam akhirat adalah jalma anu bisa bebersih insya qad aflaha man bener-bener bakal bahagia jelema anu bebersih zahirna bebersih batina hadirin sadayana haju wa dzakarasma rabbih fasalla mereka sering zikir sering nyebut ngaran pangerana di antarana urang zikir la ilaha illallah la ilaha jak waripa eta nu zikir la ilaha illallah aya nu la ilaha illallah rada loba macana lamun aya nu paeh bener teu zikiran disebut tahlilan di abdi mah eta ge di paneglang geus milihan lamun nu paehna susah keuyeung buat la ilaha illallah tapi jajal lamun anu paehna jelema sugih kenceng buat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sarimi jeung sardencis atunya sungguh tuang nu la ilaha illallah ge oreng ngajorohat mah aya sardencisan Allah na eueuh lumayan bae tapi nah hadirin sadaya jaceun almarhum Abu Yadubyati baheula ngomong jedak dari lamun pikiran tahlil dina nu paeh sanajan dari teu ikhlas sanajan dari tahlilna hayang sardencis jeung sarimi eta ganjaran tahlilna ganjaran baca Al-Qur'ana lamun diisolkeun datang bae ka ahli kubur ngan urang teu boga ganjaran ceuk almarhum Abu Yadubyati teu ngabejakeun kitabna dina naon tapi kan lumayan teu boga ganjaran di menang sardencis bener teu ya Allah ya Rabbi kadituna fasolla maka salat insyaallah jelema nu bersih jelema nu daek zikir jelema anu daek salat terutama salat 5 waktu dijamin hidupna bakal bahagia ku Allah subhanahu wa ta'ala hadirin sadayana kadang kurang mapan menang nyangka doang beuh ieu imah aing lamun gedong mah pasti meureun bahagia padahal macan kuku sangkaan urang mah loba salahna ibu berapa banyak manusia anu ceuk sangkaan urang duitna loba hirupna bahagia tapi teu akur di rumah tanggana berapa banyak rumah tangga anu imahna gedong cak urang mah bahagia ja imahna ge mewah ja duitna ge miliaran ja mobilna ge mewah tapi eueuh kabahagiaan hadirin sadayana musalahan mah ulah boga dongeng ieu nu terakhir baheula aya hiji raja cek raja teh patih coba ondang kiai ka istana aing hayang silaturahmi darongkah kiai sanagara hadirin sadaya ka istana barang datang eta kiai ka istana cak raja kiai ulama ieu ngondang ge ka para kiai lain deuk mere duit tapi hayang silaturahmi doang pang panjang umur cak kiai nu duiteun setan ieu raja rangga ti bageula eta loba ku ari kiai di Paneglang lamun diondang ku bupati ka pendopo dina hatena geus duit tapi kudu ngamaklum nganceng raja ulah sieun para kiai ulah boga pertanyaan opat lamun kajawab ya ku kiai saopatna ku kula kiai bakal dibere duit 10 juta sewa nah cek kiai bukan duit gede urang ya tapi lamun salah sanajan hiji salahna kiai nu aya di dieu dipaehan ku kula kabeh
Bu cak kiai leuheung lamun babari ieu jawabanna coba lamun hese geus lah kagol cak kiai kolot. Nomor kahiji kiai cak tuan raja Allah kuare keur kumaha. Cak kiai bu hese dak ieu mah tauhid. Kudu mukaan pijan dasuki umul barohin segala macam. Nges tuan raja hutang bae boleh ngan ka dieu deui kae minggu siap. Nomor kedua cek tuan raja pertanyaan ti kula ye. Aya sabaraha jumlah bintang di langit? Cak kiai itu ngahesean bae pada akhir. Nges urang hutang mutolaah kitab sugan aya dina kitab mah jumlah bintang sakian. Nomor katilu di mana tengah-tengahna alam dunia nges hutang bae. Nomor kaopat jelema dina nyangka loba salah taloba bener sakalian eta ge hutang. Barali kiai ka imahna masing-masing kacaritakeun kieu bangkolotna biasa magahan ngaji perek 22 peuting santrina aneh. Ieu abah ngariung henteu jalan kusim rajaban tapi teu ngaji geus geuring doang. Oreng kiai nama ngamutolaah kitab neangan jawaban. Barang datang santri kana kiaina, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ih abah cager atuh cager pan teu ngaji. Bugut cenah abah jang boga jawaban. Keuneun ieu opat pertanyaan raja mun kajawab kami bakal dibere duit 10 juta sewang tapi lamun teu kajawab kami bakal dipaehan kami. Aju ku abah geus kapanggih geus kitab salamari turun kabeh. Nu tilu mah geus kapanggih nu hiji tacan. Cek budak santri bu paeh abahnya. Oh buku pikiran ieu nya. Lain bah karunya ama sugan bae abdi bisa itu pertanyaan aman. Cek kuruna komo dia. Ngaji lagi HS bae ulah gitu bah. Kadang-kadang mah pinter kene santrina daripada guruna. Mana cenah contohna? Atuh eta Imam Syafi'i pan santri Imam Malik, atuh Imam Syafi'i lain dia. Geus bah ulah sok ngaledek naon cenah abdi mah hayang nyosot bae kajauh ku abdi saopat. Allah kuari keur kumaha eta nu kahiji. Eta budak santri ngomong kieu. Atuh babari eta mah bah dina tiap kitab tauhid ge aya. Nges jagi sukma lah bah dihareupeun raja nu ngajawab abdi bae ulah abah. Bener dia bener. Nomor kedua naon bah aya sabaraha jumlah bentang di langit. Oh minggu kamari ku abdi dihitung kabeh. Padahal eta nu kiai teu kapanggih dina kitab. Nomor katilu di mana tengahna alam dunia. Nges ku abdi ge di meteran tenang. Nomor kaopat jelema dina nyangka loba salah taloba bener. Nges eta mah babari. Nges pah jagi sok wayahna ulah abah ye nu ngajawab dihareupeun raja. Nges pah kalau loba omong salah paeh be abah. Aju dia nu ngajawab. Aju dia ge kumaha mun salah. Atuh paling abah nu paeh. Goblok budak santrinya. Kaburu ditah paeh. Nges pah percayakeun bae. Ieu kan murid nu luar biasa ieu bah. Geus didoakeun ku abah jawab ku dia jagi sok. Ngan biasana iya abah pan lamun ondangan sok naik kendaraan kuda abah nu naik abdi nu nungtun. Tah jagi sok wayahna abdi nu naik abah nu nungtun. Ya Allah. Bagas, abdi ninjem baju abah, peci abah, samping abah, jas abah. Bagas ninjeman barang jagi sukna bener bae eta budak santri naik kuda ditungtun ku guruna diiring ku kiai sanagara. Barang datang ke istana eta tuan raja keur diuk budak santri nangtuk. Cek kiai nu bangkolotna tuan raja ieu jubirna nu bakal ngajawab. Siap manehna ngajawab. Cek tuan raja. Ka budak santri, "Kiai." Cek budak santri culak cileuk ka sana. Cek budak cek raja, "Kiai." Kunaon kiai culak cileuk? Abdi. "Heuh, pan kumaha kiai?" Cek santri, "Lumayan aing jadi kiai." Itu tanggeng-tanggeng menyebut kiai lagi imam raja. Siap pertanyaan pertama mun kajawab nilainya 2,5 juta. Siap bari ngagedar paeh aing ngukuran. Cek tuan raja kieu. Kiai Allah kuare keur kumaha? Eta puan budak santri ngajawab. Allah kuare keur ngadiukeun tuan raja. Keur nganangtungkeun abdi. Eta tuan raja ngahulang. Allah kuare keur ngadiukeun aing. Keur nganangtungkeun eta kiai aing lamun gering teu bisa diuk didiukeun ku pamajikan aing. Laju ka majikan aing pan karasa nyakalna. Pan Allah mah teu karasa.
hai kiai piraku Allah ku arek keur ngadieukeun aing atuh ngaji langsung budak santri ngaji tauhid. Tuan Raja mantakan teh hirup ulah kakungkung ku jabatan ulah abong kena jadi raja tidak ngaji tauhid. Urang mah ahli sunnah wal jamaah anu berpijak kana ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ngadamel karanjeun kabeh. Tuan Raja asalna eueuh mohon. Tuan Raja asalna teu ayatnya jadi aya mohon. Saha nu ngayakeun Allah, saha nu ngadamel Allah. Wa ma ta'malun jeung Allah anu ngadamel ma kana diu, ma kana ngiceup, ma kana leumpang, ma kana naon bae pagawean jalma anu diamal ku aranjeun kabeh. Tuan Raja ge meureun baheula nyorang neuk diuk tapi teu tulus duit diukna. Eta hakikatna mah teu didiukeun ku Allah Tuan Raja. Ja urang ngiceupna, lempangna diukna hakikatna ku Allah Tuan Raja. Urang mapan ahli sunnah wal jamaah lain mu'tazilah. Urangna diayakeun ku Allah, tidak amal ku Allah. Pagawean urang sekecil apapun hakikatna mah ku Allah. Oh, itu pancen patekadan mah ngeun ulah hakikatana, beusi bahaya. Baheula aya kiai tengah peuting lapar beuteungna, kotok budak santri dipeuting. Barang isuk-isuk budak santri neangan kotokna, ka mana kotok kula? Ku abah. Weh, abah mah main pencit bae. Ulah gandeng dia kotok hakikatna mah boga Allah dia. Barang penting-penting budak santri lapar beuteungna, embek kiai dipencit. Barang isuk-isuk cek kiai teh, ka mana embek abah? Ku ade, goblok jalan merek ka guru. Ulah gandeng, ngan kitu. Atuh pan embek ge sarobajeun kotok hakikatna mah boga Allah. Pan eleh guru nanya. Eta Tuan Raja barang ngadenge jawaban budak santri ngomongna bari ikhlas nyerep kana hatena. Ya Allah, goreng aing sagalana ge ku Allah. Aing baheula nyorak neuk diuk tapi bisa diuk berarti aing teh didiukeun ku Allah. Langsung ngadeuleuh kana budak santri. Kiai, eta jawaban 100% bener bari ka harti. Eta budak santri ngadeuleuh ka guruna. Oh, bah, geus menang 2 juta satengah. Nah. Tapi ayat 3 keneh cek raja naon? Nomor kedua ayat sabaraha jumlah bentang di langit. Cek budak santri geus mulai percaya diri. Jumlah bentang di langit kabehna jumlahna sarua jeung bulu kuda nu ditaekan ku kula. Cak Tuan Raja, mana kudana? Cek Tuan Raja, teu percaya aing mah. Cek budak santri, lamun Tuan Raja teu percaya hitung bentang, aju hitung bulu kuda. Mun bener-benerkeun, mun salah-salahkeun, kami ngadaguan di dia asal kuat ngarokoan be jeung ngopian. Cak Tuan Raja setan ieu kiai he. Cek budak santri, raja nu setan. Mungkin wani Pak. Aing asup angin cenah ieu. Aju kumaha Tuan Raja? Geus bener deui bae. 5 juta cek budak santri tenang. Tah ieu berarti santri hebat. Nyaho karena pertanyaan pan lamun urang ngaji ilmul munadharah aya soalan tahqiqon aya soalan ta'annutan eta jelema nu nanya aya memang nu nanya hayang nyaho tapi aya soalan ta'annutan aya nu nanya tapi lain hayang nyaho nanya ge hanya lalagaan nanya ge hanya jebakan seperti eta raja ngahaja neuk maehan kiai tadi nama jamual aya nu nyahueun jadi nak kitab ge hese neangan jumlah bentang di langit tapi ku budak santri hebat kajawab hidup santri. Ya Allah ya Rabbi. Aju cek kiai cek raja teh. Ngas ya nomor katilu di mana tengahna alam dunia? Cek budak santri tengahna alam dunia mah Mekah pasna Baitullah. Abah heuh tah ieu mah bener aya jawaban apa dina Quran aya Rasul diutus ka ummal qura wa man haulahu. Eta ummal qura Makkah waman haulahu jelema nu aya di saedirna Mekah termasuk Indonesia. Eta dalil berarti Mekah adalah tengah dunia, tengah lapisan Ka'bah Baitullah. Penelitian ilmiah membuktikan hadirin sadaya lamun urang asup ka jero Ka'bah mawa kompas eta kompas moal nuduhkeun ka utara moal nuduhkeun ka selatan utak-utakan bae eta kompas didinya gelombang elektromagnetik bahkan konon pesawat terbang teu wanieu ngaluhuran kana Ka'bah lantaran beusi kasedot lantaran didinya pusat gelombang elektromagnetiknya dunia tengah dunia eta hadirin sadaya. Cek Tuan Raja nu bener kiai lamun Tuan Raja teu percaya leumpang ka Mekah bari mau meteran hop meteran ka barat sabaraha meter ka tungtung dia
cak tuan raja tuh aing kabur paeh di jalan dia he. Ya Allah ya Rabbi aja kumaha geus bener deui bae nya. Ya nomor kaopat ya jelema dina nyangka loba salah ta loba bener. Loba salah tuan raja sangkaan jelema ceuk manusia mun imah gedog bakal bahagia padahal can pupuh bahagia. Lamun mobil bagus bahagia ceuk sangkaan jelema padahal loba jelema nu mobilna bagus bahagia. Nu pasti bahagia mah jelema anu bebersih zahir jeung batin, jelema anu daek zikir, jelema anu daek salat, jelema anu daek ibadah, najan keadaan sederhana insyaallah bahagia. Laju mana deui buktina cek tuan raja? Sangkaan tuan raja ka abdi. Tuan raja nyangka nama abdi kiai. Oh jadi kiai lain abdi mah budak santri. Jeung raja tolol dia. Tapi pan geus kajawab ku abdi kami menang duit 10 juta sewa. Jeung raja kesrek ieu santri he. Aing eleh tu sakitu santri na geus bisa ngelehkeun raja. Tah ieu sangkaan urang kadang-kadang ibu-ibu salaki eueuh salaki aing mangunahun ngobrol kasih bari ngarokok. Udah di salaki aing mah sing kesrek kasih nama. Ieu kadang-kadang urang bapak-bapak disangka ku pamajikan mah ngeunaheun bae ya Allah. Abdi bae ge nyorang disangka salah ku pamajikan abdi. Caramah abdi ka daerah Cibaliung, balik isuk-isuk jam 7. Cek abdi, assalamualaikum, cek pamajikan. Lam. Wah, beres pasina. Barang abdi asup ka jero imah. Eta pamajikan ka kalaki. Abdi masa beneran kalau marah ka ibu-ibu mah kalau ka pamajikan abdi mah dibohongan moal marah, dicarekan moal marah. Lantaran aya anu pamajikan abdi bisaeun abdi teu bisaeun. Naon kai jireuneuh. Pamajikan abdi nyorang doa, ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan haji kurang direuneuh. Weh jareng gitu kan. Pit jampe cabut eta doa tah lain naon geus reuneuh doa kai. Nya nyiar duit nyareuneuh mah nya naonan. Ya Allah ibu eta reuneuh tanya kana teh ka ibu-ibu ya Allah aya nu 4 kilo direuneuhkeun ka pasar dibawa na tangga dibawa silaturahmi dibawa beung hadir rajaban dibawa uyuhan teu berat jajal tara laki dina beuteung asup naon berean arungna geusik beuteungna kuat bae ge teu celis hero eta mah abdi ngadelok oe-oeana bae nu keur nyiram ya Allah nomor kadua naon teu bisa abdi mantak abdi mantalak marah ka pamajikan ngaju alias ngalahirkeun ngadeulung ngahejeuna bege abdi batik nyorang abdi ge nyaksikeun pamajikan ibu ngahejeun ngajuru cek ibu bidan tarik napas ngahejeun eta kuat tina matana kaluar kesang kabayang nyerina ibu nu dihejeunkeun kiloan abdi bege nyorang ngahejeunkeun sikitunut ngising kagelok ya Allah teu beres sajam satengah eta liang tai bade nyere ngajis ketihan sakilang si kitundun eueuh satengah kilo aja kabayang eta ibu-ibu ya Allah ngajeun munasabah andai kata seorang perempuan mati dalam melahirkan syahid akhirat di alam kubur moal disiksa ku Allah insya ku nomor katilu abdi mantelok marah abdi teu bisa nyusuan anak murukanan eta nyusuan babari komo palebah nyusuan orok kakarak bijil huntu kuat abdi ge nyorang ngadeuleuh asal nyusu barang menang 5 menit digurageun naon bu eta nyusuan teu boga karunya ka anak sieu mah nyusuna ngegel jiga abahna kuat dibawa pan abahna nya tah ieu palebah dieu hadirin sadaya nalanya tapi eta pamajikan abdi hari kala barang abdi assalamualaikum biasa nama be bade ngopi tak bade nyusu ieu maka kalah ceulik mun aing nyaho ti baheula mah aing boga salah kitu kang cara mah aing moal daek orang cek batur mah ngeunaheun boga salah kitu kang cara mah duit loba mobil boga imah bagus berkat loba segala macam ngeunaheun jadi biasa na eta cara paling penting paling jam 4 paling subuh paling jam 7 moal salah cuma boga nu ngorang eta abdi disangkana boga nu ngora balik jam 7 bajuna macet abdi bikang mah dibere amplop apa sih nama repeh mi amplop gede ti panitia kalau ngomong ieu yang kubutuhkan bukan amplopmu tapi yang kubutuhkan adalah kejujuranmu woi cek ulah dia baru batin nonton film India dia malah ngarosaan manehna lain aing bae lain batin film India lain teu hayang aing bae teu hayang aing bae teu hayang di janung bela kontol urutmu aing ya Allah
eta abdi ku pamajikan disangka anjeunna lapan kula ge marah. Me degekeun ku dia ieu aing leumpang jam 5 caramah adalah Cibalieu kajero datang ke jam 8 kabagian caramah jam 12 penting eureut setengah 2 ini tuh aing jam 3 datang ke Labuan jam 5 salat subuh ngopi ngarokok jam 6 datang ke jam 7 coba ku dia edan kesrek tapi kira eta pamajikan mending ngawud-wud sieu ngeus kurung aing kitu mah gantian dia nu caramah aing nu dieu mah cek pamajikan dia embung isi digeuleukeun ku jelema atuh enggak coba pikiran kan belah mana hati ku pamajikan hampura nya Kang Haji ho di hampura ulah sakali-kali deui mohon cenah geus lepat sangkaan mentah hampuranya mohon di hampura amplop yang tadi mana tadinya deui bae pan sing gesrek mah ya Allah ya Rabbi eta kitu banyak loba hadirin sadaya urang sangkaan salah ketika orang menang duit can kukuh bahagia ketika orang imah gedong can kukuh bahagia tapi yang pasti bahagia ayat nas Al-Qur'an ketika orang bebersih zahir bebersih batin daek zikir daek salat ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bara ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sakitu nu tiasa kasanggakeun kirang langkung nanyuhunkeun di hampura bok bilih bisi aya kalepatan aya kasalahan wabil khusus ku para sepuh ku para ustad ku para alimil ulama ku para kiai nyuhunkeun di hampura anu salebar-lebarna mugia aya manfaatna mugia kumpulna urang di dieu kenging rahmat jeung magfirah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin billahi taufik wal hidayah wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.